bisa motor. Iya motor di bawah ngisin bae ya. Mending deh sorna kalem mah. Iya mating beledak dong guludug bae. Iya motor. Dari model kicarana main. Beak aing ku masyarakat di paiduan bae doang. Lu diguanting kan mah ya. Kalau tai. Ganti. Woi, Peng. Perhatikan ada yang jalan murah nyang-nyang bedi ya. Woi. Hoi. Dia malah bawa gaya keluar ya. Nanti pengen naik meti jauhnya. Oh, aing dia mah. Perhatikan sepanjang jalan dia nyang-nyang bedi sing bae naon ya. Aing bareng izin. Motor dem kenapa tuh harus dong guludug bae blodogan. Oh, aing kadina mah karena dia aya perlu ya. Kita ngalah daun kelapa jeung daun kawung. Hari kitu jengan Ron. Jadi kita ngalah daun kawung segala jeung kalapa. Nggak naon ya? Peng, pan urang geus menang 15 poe urang puasa. Masa saon teu nyaho? Kan ngunut. Ai heuh nya ngunutnya. Poho tadi ya, apa pohonan deh ya? Aing poho buku mah Ron. Berarti dari kitu mah teu puasa deh ya. Atuh puasa lah Ron dia mah. Dia tiga puasa aing mah. Dia mulai nyaho kan aing. Aing jeung HSB. Itu dia mah SB gawena. Laju dia kade kana emuna mah kita naik kalapanya. Atuh heuh. Aing teu bisa Ron. Naik kalapa mah. Aing Boro-boro naik kalapa. ngolo dia. Kamari yang nempo dia kenal dugan. Pangdeul leumeun Ron, aing di imah bae tilok ngalak kalapa. Dia masalah dulu ya tak mau kumaga. Gue yang ngalak kalapa gede mah. Kokosoyan tilok bener. Nah ngamen ulain. Serius deh ya. Masalah aing geus burang ya. Serius Wong aing. aing geus neangan doang mah ya. Kenengan jelema nulain bae aing teu bisa ampura bae. Tilok tetaekan aing. Hei, Peng. Hei. Sageun. Alhamdulillah. Yuk dia ta. Ayeuna dia ka dieu, tepu-tepu ka dieu bae, tilok ka dieu ke dia. Ayeuna. Buguna yang tiba duit tuh main. Heeh. Ditnan dia. Jadi ditnan Duit dia. ya. Gue tanggal janur, sanu bisa ya. Kesidak jai mai duitan ya. Atau ini bisa hari ngalah kelapa doang mah. Tapi ngalah janur lain. Woi, ngomong udah teu bisa kan aing tadi. Atuh ieu mah duitan nih mah. Terus urang manita jeung kana aing, duitan, aing sanggeuk. Jangan wae duitan bae kuari mah. Yuk adik bisa mata duit cekel. Bener ya. Oh, dia tang, bang ala naik janur. Kira kuari. Iwari. Atuh siap berangkat kuari. Yuk. Sediaran milu bae yuk. Ayo, hari kita Yuk. semua. Bebarat. WC ngantongan duit ke. Segera tila. Kira tuh. Wes sih. Terus kira bagi duit kira tuh. Kan, kan. Ya kan. Bisa lain lah. Salilan. Kayak tungguan bae didinya. Oh, Berangkatnya. Non ya, salin. Salin. Ayo main kalau pakaian kos kieu urang. aku di kamol be rapis gila. Oh, siap. Yuk salin lagi. Udah balik ke itu. Oke, salin dulu ya. Aing balik ke Girang. Oh.
Kasep. Ih, pojok ngamuk dah. Istang lah. Woi, ngahulang bae dia. Oi damat ngai dah dawen kena ngalamun. Enak gitu. Pangleng mah dia ngalamun aros samet. Ugong kaya yang penting kita ngerungi bapai kumawi. Ruwet deh. Dia merawat amat nyariong ge. Atung kita ngai tangariong penting mah. Gampang cekinya. Panam tok ngariung. Mah cinta ya hari selagi sebuluan, hari ngariung cecek kelihatan nih. Kain penting antur kudanya marungna. Hosing, model ada kemudian kemain. Bis kita adem. Harus ingat jangan seburit. Aing kayak nganter dapat. Len, len. Terus aing balik ke lagi. Kena ho. Ayo penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Amin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
محمدًا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. حي على Oi, Mas Sidik. حي على Bisa. الصلاة. Yuk, Mas Sidik. Bisanya. Bisa. Gambarannya ya. Bisa nggak sisa? حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Perlu kauninga bahwa dina peuting ieu peuting anu ka-16 di bulan Ramadan. Tina kitu nyata urang ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan geus saparona ieu nya. Allah Subhanahu wa taala nyatakeun urang mere 3 gelar. Anu kahiji nyata gelar rahmah. Gelar rahmah eta di tanggal 1 nepi ka tanggal 10 nyata urang selalu di naon ngaranna dibungkus ku rahmat Allah. Anu kadua nyaeta gelar magfirah. Gelar magfirah di setiap tanggal 10 nepi ka tanggal 20. Anu katilu nyaeta gelar itkun minan nar di tanggal 20 nepi ka tanggal 30. Para hadirin rahimakumullah. Jadi urang dina malam genep belasna ieu diayakeun tradisi urang ieu nyata ngupat. Ari ngupat eta nyata tradisinya aya nu dilaksanakeun samemeh lebaran, aya nu dilaksanakeun artinya urang dina malam genep belasna dina waktu ayeuna ieu. Non tujuanna. Jadi tujuanna kalian ringkes setengah ulama ngomongkeun. Jadi urang dibungkus ku rahmat Allah. Salila bulan puasa lir ibarat artina orang naon ngaranna beas dibungkus ku kupat. Sanajan bari eta beas laletik karena hartina rapi bungkusna teu sampai aya hartina nu moncer keluarga. Mungkin itulah anu bisa disampaikan ku kaula, kurang sareng lebihna kaula mohon maaf. Hadang Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatil kiram syaikhillah ila al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yudhil jalaka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah wa bini amai qabil mazidah. Ya alhamdulillah kama yanbaghi li jalalil karimati min sultanik. Sayyidina Muhammadin salatan tanajina biha jamil awalil afat taqlina biha jamil hajat.
min jami'i sayyi'at tarfa'una fi indaka darajat balighna sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bihaqqil Fatihati wa syarril Fatihati ya farijal hamdi ya kasifal ghammi ya man li abdi yaghfir wa yarham. Wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anal bala awal bala awal waba wal fakhsya wal qaqta wal munkar wal bag wa wal mukhalifata wa syada'id wal mikhana minha min baladina hada khasa wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin hamdan wa shukran wa tahiyyatan bi salam. Alhamdulillahirabbil alamin.